Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang di sareng Bapak Yanuar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda. Khususna kanggo kelas 10 SMA Pudai Amuhajirin. Satacan di kawitan Bapak bade ngemutan heula kanggo pengabsenan. Mangga hidup sadayana tiasa langsung nuliskeun di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Sareng kanggo pelengkap absen, mangga hidup sadayana tiasa fotokeun hasil catatan hidup ngeunaan materi anu bakal ayeuna dibahas. Oke, langsung wae panginten. Kanggo pembahasan ayeuna materi anu kadua nyaeta materi ngeunaan dongeng. Nah ya, Bapak yakin hidup tos teu bireuk deui panginten upami ngadangu kecap dongeng nya. Margi nuju hidup SMP, hidup atos diajar materi ngeunaan dongeng. Nah, upami telepat mah di kelas 7 SMP. Nah, ayeuna di SMA oge ternyata materi dongeng aya pembahasanana jeung aya materi. Nah oke. Urang langsung wae panginten urang medar perkara materi dongeng. Nah oke. Janten dongeng teh nyaeta ngaran salah sahiji golongan carita. Nah ya, jadi dina karya sastra aya carita anu berbentuk lancaran atau prosa jeung aya anu berbentuk puisi ya. Nah, kaleresan dongeng ieu mangrupakeun salah sahiji karya sastra anu berupa lancaran atau prosa. Sakapeung mah sok kaselapan bagian anu dikawihkeun. Umumna pondok, turun tumurun jeung sumebarna ku cara lisan. Nah, eta pengertian dongeng ya. Nah, dina dongeng ya ngagaduhan babaraha jenis. Nah ya, jadi aya panginten hidup pernah ngadangu misalnya teh sakadang kuya jeung sakadang kalinci misalnya, atau misalnya si kabayan, dongeng si kabayan. Terus pernah oge ngadangu deui dongeng legenda Tangkuban Parahu jeung sajabana. Nah, eta teh mangrupakeun contoh dongeng anu mana memang ngagaduhan jenis-jenis dongeng. Nah, naon wae sih jenis-jenis dongeng? Jenis-jenis dongeng sadayana kabagi jadi 5 bagian. Nah, kahiji aya anu disebut dongeng sage, kadua aya anu disebut dongeng fabel, anu katilu aya anu disebut dongeng parabel, anu kaopat aya anu disebut dongeng legenda, sareng anu kalima nyaeta dongeng kepercayaan atawa dongeng mite. Nah, ayeuna urang bahas hiji-hiji jenis-jenis dongeng atau golongan-golongan dongeng. Nah, oke. Anu kahiji nyaeta aya dongeng sage. Nah, naon si dongeng sage teh? Dongeng sage nyaeta dongeng anu nyaritakeun jalma dina masyarakat jeung dina sajarahna. Upama wae misalna teh dongeng para raja, dongeng para putri nya. Terus misalnya teh dongeng Prabu Siliwangi jeung Kian Santang. Nah, dongeng sage mah ieu mah aya pakuat kaitna jeung sajarah di hiji masyarakat. Nah, eta dongeng sage. Anu kadua nyaeta dongeng fabel. Nah, dongeng fabel teh naon? Dongeng fabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan nya, jiga contohna teh kuya, monyet, pecang. Nah, pecang teh non kancilnya jeung sajabana. Nah, di dieu dicaritakeun dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan anu paripolahna jiga manusia. Nah, maksudna naon di dieu? Maksudna nyaeta dongeng dina dongeng fabel nyaeta dina tokoh-tokohna teh kahiji sato terus paripolah atau tingkah lakuna teh jiga manusia. Artina nyaeta bisa ngomong jiga jelma biasa. Nah, eta dongeng fabel. Anu katilu nyaeta aya anu disebut dongeng legenda. Nah, dongeng legenda nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal usul kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Nah, contohna naon Pak dong anu kalebet kana dongeng legenda? Nyaeta misalna teh anu paling terkenal di Jawa Barat nyaeta dongeng Tangkuban Parahu. Nah, eta lebet kana dongeng legenda.
Terus anu salajengna nyaeta aya anu sebut dongeng Pabel. Nah tadi lewatnya Pabel. Nah dongeng Pabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun paripolah jalma biasa anu sakapeung mah teu asup kanu akal. Nah jadi Pabel jeung Parabel hidup kedat tiasa ngabentenkeun. Lamun Pabel mah tadi nyaritakeun sasatoan, lamun Parabel mah di dieu nyaritakeun jelma biasa anu sakapeung mah paripolahna teu asup akal. Contohna naon? Contohna misalnya teh carita si Kabayan. Nah eta anu paling terkenal pisan di Jawa Barat. Anu kalebet kana dongeng Pabel. Anu ka terakhir nyaeta dongeng kepercayaan atawa dongeng mite. Nah, naon sih dongeng kepercayaan atau dongeng mite teh? Dongeng kepercayaan nyaeta dongeng anu nyaritakeun makhluk-makhluk ciptaan bangsaning jurig jeung siluman atawa jin. Nah, jadi dongeng kepercayaan atau mite ieu mah leuwih ka dongeng-dongeng anu aya kaitanna jeung lelembut. Lelembut teh naon? Jurig mun ceuk eta nama contoh misalna urang pan kenalnya aya kuntilanak, pocongnya, terus genderowo, suster ngesot jeung sajabana lah. Nah, eta jenis-jenis dongeng eta jenis-jenis carita eta teh nyaeta lebet kana dongeng kepercayaan atawa dongeng mite. Nah, kitu panginten kanggo jenis-jenis dongeng. Nah, kanggo pertemuan salajengna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan unsur-unsur anu aya dina dongeng. Nah sakitu panginten dina pertemuan ayeuna anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kelepatan kanggo sekali deui satacan ditutup kanggo pekaabsenan mangga hidup sadayana nuliskeun di kolom komentar ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing sareng fotokeun hasil catatan hidup kirimkeun ka WA Bapak. Nah, oke. Sakitu panginten nya anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.